Masya Allah, gara-gara ngada video ngarujak pucuk kange murang kali abi meni seueur anu julid nanya nyebatkeun cenah abi teh meni tega murang kali ui sakola ukur dibere rujak pucuk. Seueur nu nyebatkeun deui ari meser rencang cenah teu kapeser, ari kuota kapeser. Aya oge nu nyebatkeun demi konten meni rela ngorbankeun budak. Ya Allah, meni asa nyentugnya kana hate teh. Tapi da kumaha namana oge ngontennya. Konsekuensina ramenya kieu panginten. Seueur anu komen nganyerikeun padahal mah maranehanana teu terangna naon. Yeuh nya masalah kuota. Salami abi ngawitan ngonten ieu, nu matak abi wantun maksakeun oge. Kusabab di kampung abi mah aya wifi gratis. Sareng deui, upami teu nyanak jalur gratis oge, di dieu seueur tatanggi anu marasang wifi. Upami anu mayar mah mayarna sahari teh kur 2.000. Abi sanes teu karunya ka murang kali. Abi nyobian ngamangfaatkeun HP awon abi sareng wifi anu aya kanggo ngonten. Naon deui atuh tujuanana ngonten teh? Iwal ti abi teh hoyong ngabagiakeun marurang kali abi. Abi teu ngahaja ngadamel konten anu sangkan batur teh karunya ka abi. Tapi da kumaha ngan sakieu abi mampu ngadamel kontenna. Piraku atuh abi teh kudu ngabolekerkeun kasusah abi sagala-galana. Kan moal mungkin atuh aya nu nyebatkeun pirage cenah meser endog 3.000-an. Ieu baraya bujung-bujung endog anu 3.000-an abi mah. Puguh ge amun seueur acis mah mesing nu 1 jutaan oge wios ku abi mah bade dipangmeserkeun. Namana ge rejeki atuh da benten-bentennya.